Halo mak, di mana mak? Siti Jamal, Jamal. Teganggu wae mak keur masak di dapur. Nampun mak teu masak sia moal bisa barang lebok. Keula ket aing keur masak heula. Waduh, ngaran abi mah Jimmy mak, lain Jamal. Piraku poho deui ieu budak nu paling kasep. Geus lah, ngabaus wae mane macam bercek. Keula mak keur masak heula ke dapur. Yang dangan maneh tuh yang bapak maneh kepeting. Mama. Oh naon sih mak? Kamu teh kumaha ye? Bonaon ye? Tuh kan, cek aing ge tangkurak. Keula aing keur masak heula di dapur. Tungtungna jadi totong itu sia. Dangan jang sia jeung bapak sia kepeting. Kumaha engke sia? Ngadat ke bapak sia ka aing. Dasar budak tidak useuh. Itu sih emak, miliki itu ke abi teh. Pak. Ui, aya naon? Ke heula, bapak keur madul heula ye di WC. Teu kuat, aduh satik deui ke heula. Pak, ka dieu heula. Pak, ka dieu heula. Tahu lu, ruksak. Teu madenge, aing keur madul kene, ke heula atuh. Neri weuh ting boga budak ti aing mah. Pai, buru geula. Dasar budak leut. Tunggu dulu, bapak kedinya aja nak. Kela, tuan. Ayo naon, siapa Jimmy? Budak bapak paling ganteng. Kunaon siapa make weweh gitu? Aduh. Kieu pak, asyik mah kunaon? Ayo amat makan. Ka Jimmy teh. Tadi oge ka Jimmy disebut Jamal, coba pak aduh. Oh nya? Kira aku itu, buruan tu orang tempoh ini mah kain mana datangan sia. Kain didatangan. Kakitu budak imalin budak aing unggul, budak orang duaan. Kunaon sia mungkin dicarikan. Buru orang datangan ini ke dapur. Buru jang, buru. Kira pak. Asa bau teh. Bau naon sih pak? Bapak canobenya. Sok aku siapa? Bapak canobe. Geus lah, bapak mana sobe tadi ge tanggurak. Tobi lagi bapak teman ku 7 rupa. Gagabah dengan mana biar ngomong. Canobe bapak aduh. Cacung bener hipuk gitu aduh. Wadul ah, bapak mah wadulnya wadul. Tahu lu ruksak. Penian si kakolo teh yang di kampung bolak-balik sia. Terus eta naon atuh pak? Ya anak namru eta. Anapeun bapak eta naon namru nyungcung gitu. Ini biar di aduh. Teu kuat kana iung aduh. Eta mah beureun ti kotok beureunan atuh mah ti cak-cak. Tadi murag beureun diparakan heup. Dalakeun ting bapak teh mah. Geus lah, buru. Ini mah urang ka indung maneh teh, burukeun ka dapur. Isi indung maneh kumaha onam, urang tinggalikeun. Burukeun ayeuna, buru. Hayu Pak, burukeun. Urang tiang ayeuna maneh, burukeun hayu. Aing mah bekas sakit teh sateguna. Ngapain ngan bisa nanti sare we di kasur tinggal dikeun aing kudu masak nyisuhan gigiro ari sianangan molor we Jamal. Aduh, indung maneh teh bener ningan euy, keur ngadat. Aduh, kudu dirayu ieu mah aduh. Bebek, sayangku, cintaku. Kamu lagi apa, sayang? Apa sayang? Ningan. Iya, tangkurak nate. Halus ya kade. Aing teh hese-hese neangan sia. Ku aing didagor ayeuna mastakana sia. Cicing sia tong lompat. Jamal. Aduh ampun. Aya naon ieu teh mah? Asa raring-raring ieu kan cerita. Aduh. Tadi asa sarame teu puguh. Naon sih manusia bener teh? Tuh, bapak sia tinggalikeun. Kalakuanana cing kepeju. Ayo nganalkeun aing segala teh. Ieu mak, dangukeun. Cek guru ngaji ujang mah. Yen istri kan jadi salaki teh kudu alus. Sabab surgana istri teh aya di salaki mah, alias surgana emak teh aya di si bapak. Jadi emak teh kudu alus ke si bapak. Nah goreng mah. Oh, gitu nya Jang. Mah gitu gitu mah ku. Jimmy, burukeun urang salat, tingali eta teu kadengyanan. Di masjid burukeun urang salat ayeuna mah. Buru, urang berangkat jeung bapak bareng. Ayo.
Pak, ayo buru. Tungguan Pak, kela Pak tungguan. Pak, di mana? Ucana tadi tinggal goroan ngajak sholat. Dari pas kuring keluar, si bapak mah. Iya, tang kurang. Tingali bapak yang sang kieu ni panto. Gara-gara sia muka panto tarik-tarik ting. Tingali bapak kecepet kieu bujur. Aduh. Hah? Kita bapak kenal dirinya, ya Allah. Kau sebut tempat ini bapak menungguan di katidinya. Aduh. Udah hulu, sak. Tingali kalau nyeri ya bujur kecepet. Lain kena tolongan heula kalau kesesurian si goblok mah. Buru tolong heula ya kolot. Aduh. Kela apa kela? Mana HP orang? Rek naon sia tang kurek nyangan HP lain kena tolongan heula ya kolot. Aduh. Kela pak, orang statuskeun heula ye, yang status WhatsApp ye. Momen langka ye, aya kolot yang sang dina panto. Dasar anak durhaka, ku aing dikutuk sia jadi tai. Tuh ningan, aya oge jedemak teh. Mang, bantuan kuringnya. Tingali kuring kecepet nak bantuan buru. Yeuh, darangukeun. Urang kudu alus ka kolot. Sabab ridona Allah aya dina ridona kolot. Benduna Allah aya dina benduna kolot. Jadi ulang urah sagawayah menyenyeri hati kolot. Sabab kolot mah saciduh metu saucap nyata. Omonganana doa nak pasti bakal diijabah. Sami sareng doana para nabi ka umatna. Terima kasih. Mang. Bantuan lah kuring. Aduh, ada mantok di jalan mati. Aduh, Gusti. Jimmy, kira ngaji gitu angguran mah. Ngecedok ini mangan ngadurek sakun usia muka kolot. Burugan kira ngaji kan itu. Kamar dasar burugan. Tuh Pak, cara rapi, tunu deh, aing mah. Coba jauh di pamadrasah nage, aing capek, lumpang nage Pak. Tuh, buru. Pakai motor bapak tu. Si Onyo burgen tu pakai di hanapi mah aya di luar tu burgen. Kadai poho we taman ni. Ulah bentuk jin gitu. Kudu berubah heula mani jadi jelema. Meh dikenali ku jelema nu lain. Pak. Lah tuh, ayeuna kadinya ayeuna keluar. Kieu alus teu Pak, bentuk nu kieu. Asa geunaheun euy, make bentuk kieu mah euy. Alus teu Pak ye, alus teu ye. Mana si titang kurek? Di mana maneh teh? Coba bapak na malik atuh, tinggal di tadi ka tukang. Lain malik kadinya wae, bapak mah tinggal di ka tukang dieu. Alus lah, burgen gerak keluar jung pakai tu motor si Onyo burgen. Oke Pak, siap laksanakan. Anjir, ieu motor rongsok ieu. Pantes lagi di kilo aing motor kieu mah aduh, si bapak keinginan merino anyar sugan. Geus butut kieu hayo we dipapake aing bapak. Baiklah, orang mangkat tu ayeuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade di jalan ajang. Hati-hati kade. Anjir, ieu motor ada dari dugan kieu. Cara diganti oli sugan motor teh. Sebelah karena tuas kieu aduh Gusti, ribu. Orang siap. Turun, sina motor. Turun. Alah, rek naon sia teh boncel ngajagaan aing. Hayang dituar tatang kurak naon nian mun ngajagaan aing ge. Kaya bah, tacungur. Aing kadia mau balad. Ko aing digoran aing na balad aing. Dak, kadia buru aing na, kadia. Anjir, si eta boga balad sasuke euy. Wah, mah pibalegeun ieu mah euy. Bisa jadi hancur di jalanan ieu lamun ngadu rasa gandeng Cidori. Mending kabur ayeuna mah aing, kabur. Eta mang. Kade di belah ditu tadi aya begal mang, kade mang. Si nyegat ka mang kade tadi ki abi dibegal untung abi bisa lompat mang euy. Kade aya begal ditu mang. Jang. Siap nuhun. Ih, eta kolot, lain puter balik kalau lanjut ka ditu. Bener, boga nyawa salapan sugan kolot teh.
mang tung nyerang wae. Aing cari cinta, serang wae mana macam cek. Yo dengekeun. Ari jadi jelema teh kudu neangan kasab anu halal. Ulah maling, ulah ngabegal, ulah maok. Sabab harta anu didapatkeun dina hasil anu haram seperti ngabegal ciga maneh kieu. Tong salah, ke di mana-mana ente maot, harta ente bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal ditanya, di mana kumaha carana maneh ngadapatkeun harta ieu. Kia tinggal mang. Kula aing nama hebat ku aing nama saku ke. Coba tanya nama. Awas ya balik-balik di kena jalan goreng. Tingali we. Lamun kaciri maneh masih kena ngabegal, tingali dirungkadkeun ku aing tangkurak maneh sia. Kena punten. Anjir, mata nak harus ya. Ku aing dicidori sia ayeuna. Cidori. Kan lumayan, aing menang motor euy. Lumayan. Untung aing teu ngawaro ka si Amang tadi. Lamun aing ngawaro meureun aing mau menang motor. Lumayan. Hulu ruksak. Dasar tangkurak. Rasakan saya timpaan motor. Tiris anjir. Yang penting mendekati isun kieu. Aduh, batur di jalan sorangan. Aduh, asa hilibir muringkak buru-buru. Aduh, naon itu? Tuh kan bener. Si Ocong jadi tangul. Aduh, awas ya kau aing di sini layak Ocong. Kecisi. Anjing, galak datang deui si Uti. Aduh, aing balat dan loba si Ocong teningan. Suganti aing mah seorang di dieu teh. Uti, saya gerek naon ka dieu di Uti. Bener siapa Ocong. Wanita keroyokan gitu. Datang deui eta si Uwo. Aduh. Iya naon deui tutulungan leutik ya. Aduh uyul. Jangan ngiluan dinya ke si grup si Ocong. Aduh, Gusti. Aduh, tangkurak. Lobaan tinggi mah sieun dengan aing ge euy. Aduh, kumaha ieu lobaan kieu euy. Grup Ocong. Ceta apa lain caha? Aing boga jurus ye. Jangan lawan sia-sia mah. Apa tuh sia jurus naon? Ye, aing boga jurus 1000 langkah. Cik. Tinggalikeun aing ye rek ngaluarkeun jurus ye. Kabur. Aduh Gusti, ngudak di si Ocong. Aduh, tulungan ye, kuring tulungan. Udak iku si Ocong, tulungan. Yo jang, lamun engke maneh dijagaan deui ku jurig demit kitu, bacakeun ku maneh ayat kursi. Tah eta teh panangkal jang bangsa setan nu kararitu tah nu sok ngaganggu ka jelema. Atuh mang, nuhun pisan mang euy, geus ditulungan nuhun. Jang, sami-sami. Oh iya tapi oke dengan gambar dasar. Aing mesti tadi mesti jagaan kebegal. Aing peduli. Untungna aing nangis napi euy. Alhamdulillah.
iya tempatnya, Cong. Tadi jalan mana tadi asup ke jero, Cong. Bro, orang susul yang nama bro. Balas dendam lah. Bawa turun aing di. Hancurkan kebenaran Cong. Bro, Cong. Orang asup, Cong. Rek naon, saya tengkurang kadiri-kadiri ku aing aina dihancurkeun sia waksia. Allahu Akbar. Sok sia kadiri ai mana? Penyan sia asup ke sarang Islam tadi, ha? Ke tempat pengajian asup penyan sia. Yang macam hidup seban-seban gering.